Mana itu geus burang ya Allah, Robi geus burang itu. Aduh. Aya. Mungkin aing ngangkat jawe. Eta mana? Kamana wae atuh si tetang burak aing di udangkeun aing jadi kaborang tur dipecat geura aing teh aing sia mah bisa jajan geura dah monyet gini. Bingung-bingung aing. Tas ulin urang teh hayang ulin urang teh budak leutik keneh kunaon amang geus gede kudu gawe. Nek ieu kunaon emang sia kakak ulin ge hantem nemen sama aing keur ngahudang kemencen aing gawe. Dia juga bisa putih. Keselun wae anjing. Babak kita mah. Sudah naik gobloknya. Dia tinggi. Allah. Kita kan ada telepon gitu. Asup gitu. Lagi asup atuh nyuruh kerja. Udah aku nangka asup puna karung. Penting mun yang jajan. Mun yang nah, enak. Udah puang lila-lila mau main di cek Bogor. Aing geus sabut. Jangan tali ketegun eta dengan tali ente dah. Taruh situ tadi. Aduh. Arah gitu. Main kiri. Anjing, busuk, hiburan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya budak, lagi lu tong sing carekan bos aing pangurak ya mah monyet teh. Kaget iya dicarekan malin urang. Ngatu pernah tuh dicarekan je mah bisa usaha aja mah bisa jajan atau petangkurak naon sia. Ieu nu gawe kamarana nya. Datang we kiwari. Ngantung gua na ieu. Assalamualaikum. Kemana wae tuh sia? Tadi ku yang tungguan keberangan oge. Hampura bos, hampura uing bos, hampuranya uing hampura. Aduh, tinggal mah. Engke ku bos diberi kesempatan sekali deui. Bos, eta teh bos nyaho teh bos, eta di urang ngilu tadi aduh paengan berat. Aduh, janganan ieu budak hayang ngilu bos gitu bos. Karungna eueuh bos, aduh, lain tadi. Sama boga adik teh kos kitu teh lagi. Nah, eta bos, eta pasti tangkurak ngaran lagi tangkurak goblok teh kucing sih kan eta mah goblok hayang ngilu wae. Enggak sih atuh piceun. Oke, piceun nah pete jompo wae hiji nini. Aduh, masih awe. Geus, gawe anu.